Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji channel. Aduh, alhamdulillah baraya ya. Dina dinten sore anu ceria dan berbahagia. Berbahagia. Ya abdi ya Kang Uje nuju di Kabawan Pakuana Kang Haji channel barayanya. Tuh, wah mantap pokoknya baraya. Tah kumargi Kang Haji channelna teu acan sumping baraya ieu teh. Kabawan kangkung teh teu acan disebor. Tah ayeuna mah urang sebor heula barayanya. Tuh wah pemandangan pegunungan pegunungan persawahan baraya. Aduh endah kieu barayanya tuh. Matahari bade terbenam baraya. Aduh seperti hatena si bungsu cepecoy anu lagi patah hati. Patah hati tah ayeuna mah baraya urang kaskeun wae urang nyebor tah baraya ayeuna ya Kang Uje bade nyebor kabawan kangkungna Kang Haji channel. Ayo gaskeun. Baraya ya baraya ya awas ya baraya dinikmati ya baraya tuh ya. Oh baraya sadidina baraya Kang Haji channel ge kumaha ya Kang Haji channel atasan bolang. Aduh daripada kabakar deui mendingan bang sebor baraya. Awas ya baraya. Aduh lumayan cangkeng baraya ya rada ngabletek. Nah ayeuna baraya urang kebon kangkung anu di luhur baraya. Ayeuna ya urang kebon kangkung anu di luhur tuh balik itu tuh. Ayo baraya. Jantan di pasar sore di Kabawan Pakuan teh barayanya ya tuh. Suasanana ku sejuk baraya. Tak kurang teh kedah sering-sering bersyukur teh kieu nikmati alam tuh. Insyaallah kami kurang biasa menjaga alam ge pasihan pasti bakal masihan manfaatna baraya. Abahna teh mulang baraya da isuna nurus tunyung teh zamana padahal ieu teh baraya diamanatkeun ka ini baraya. Ieu baraya teh teh naon baraya itu. Naon luhur baraya ieu. Baraya. Baraya deui baraya. Kayaknya baraya ya. Iya angkal bayam keabadian. Pokoknya ka dieu barayana geura. Nah, tinggal ya. Nah, itu baraya angkal bayam keabadian baraya. Itu pamima aduh raos baraya itu ya. Mata ku si abah mah itu angkal bayam keabadian itu baraya disebor terus baraya. Da raos itu manfaatna teh. Wah. Baraya ya ayo cabangna sampai beleduk ieu baraya. Tuh baraya tak
janten baraya Kang Haji Channel sadinteuna pami Kang Haji Channel menuju daya proyek teh nyata pas sore nate nyata ngebor baraya tuh Assalamualaikum Neng aduh tuh si Nengnya cenah awas gebis mereka mana nyai aduh tuh nya kadeo tuh baraya murang kali ge soal lamang ka dieu ka kebon pakuan kumargi naon ku asrina ku endahna teh barayanya aduh masyaallah pokona mah kami urang sering bersyukur la ing sakartum la aji dan lakum pasti Gusti Allah ge dipasihan terus kenikmatan kebahagiaan kalancaran kemudahan komo deui lamun urang ningkatkeun ibadah urang salat urang dijagi anu 5 waktu insyaallah Gusti Allah ge dimudahkeun dilancarkeun siap nu bade ngorek barayanya nu bade ngorek tinggal tuh wah masyaallah pokona mah tuh itu pokona piraoseun baraya di kebun pakuan teh masyaallah pokona mah dan kita rencana nu paling itu tuh bade ditanamkeun kangkung deui baraya aduh alhamdulillah barayanya tah panginten sakitu heula barayanya kinkelah dilanjut deui kumargi kedap deui cenah Kang Haji Channel bade sumping pokona ka baraya Kang Haji Channel tong hilap lah seureurkeun rasa syukur perbanyak salawatna perbaiki salatna insyaallah baraya pasti ku Allah ge Gusti Allah ge dimudahkeun dilancarkeun